Kanya kolot mah tong bujeng jelema atuh hadirin, hayam ditewak anakna ngagaprak, monyet tewak anakna nyakar, maung tewak anakna ngerekeb tah komo jelema atuh. Mata hiji anak dikuciwakeun ku nu sejen anu pangheulana kuciwa teh inung bapana, hiji anak dinyeri ku nu sejen anu pangheulana nyeri teh inung bapana hadirin. Inung bapana beunghar anakna mah sok jadi raja, tapi anak beunghar kadang-kadang inung bapana masuk jadi jongos, jadi babu. Ma pangmasakeun, ma nitip budak, tapi inung ridho we ngorbankeun sagalana pikeun anu jadi anak, malahan kanyaahna tamplok anu jadi incu. Anak keur susah rumah tanggana, belaan inung bapana mah ngagadekeun ka erana pikeun nutupan kasusah anakna. Belaan nginyeum ka ditu nginyeum ka dieu, jual itu jual ieu keun bae, kuring susahkeun bae, nu penting mah kahirupan anak we bisa senang. Tong boro harta ujang nyai, tong boro tanaga nyawa sakalipun ditaruhkeun pikeun kapentingan aranjeun. Nu mawi taya deui jelema anu pangdoraka-dorakana iwal jelema anu nganyeri inung bapana.